Awitan Pakaula Gandrung Gumiwang Magelara pokok dianggo hiburan ngarakeun kuduluran sabarakan jangan dia rasanya kumasa ngiringan di kurung tinggi seni kamu warna seni padalangan marasan pajantingan ante ingkarat aturan unyang kana pangwangunan bidaya kalepatan koki hati serami panukunan kuhati paidu koki aku sihak rami dinaka kiranganana koki sifatnya jalmi Bukjukum panguyunan Nikakeun pawangunan Namunglah pasalian mun yakin cinta seni Seniwati Aduh panten anu pasti
geningan dua makna silokna lahir jeung batin mendapat garapan nana diagam dengan umarti lumayan paripurna langkung ati payon mugia di bangsa orang seni budayana ayo kurang mumulena kurang sami-sami bangsa seni pribadi warisan pujangga urang rumiksa mari popuasi pulang ijeuna pilari hidup pangeran lukun nangtung madaliati ngiring-ngiring musim mun urang eling wiwitan mangku muka malinaan laku sok make aturan sagala jeung serang yang tua jangan pambisuki muawani budaya kagendana sumebatu zaman akhir budaya seni pribadi liati seni pribadi ayo pulang sasarangan tayarkeun seni kangkungan amanat garukun dina marna sananya seniman jeung seniwati anu pancen anu pasti pada bantu pamarentahan jadi juru panerangan Hirup kau kaleo pikiran budi nubengi Lempung jukung sauyunan keur ningkatkeun pangwangunan urang sesarengan macangan seni ketungan Pamparan budak kiruan kesamina dahanana sampai sekarang kalakuan ulah rek sakabak-kabak warisan karukuran nu ngajiti pusti-pusti seni langit gawe niaka tapi pikeun yang lir budi tapi pikeun yang lir budi Kirik kurupi geuning lumayan paripurna saurna para karukun upama cinta seni lain-lain daun awi lencah berem di tanguran lain baga diri bagian diri di bageran ulare kumapalang ngarasa atinya lain sakadar hiburan mandua siloka jeung harati upamana tugas mastur seni moyang anu asli kanca kelanan kanca ari araranjeun apa keneh henteu ka kaula kanca
numawi ulan pilap deui saha salira teh ulan nepangkeun kanca yen kaula teh nyaeta anu disebut Raja Panggung teh kanca panginten atuh ulan salajengna kumaha kalayan pangna kaula aya di dieu teh lain lantung tamuh laku lain lempang tanpa sejak kanca leres ulan ari kitu aya pemaksada naon tapi kaula teh ngabogaan pancen kanca leres ulan ari pancen kaula di dieu taya lain nyaeta pikeun ngabuka kana ieu lumangsungna pagelaran kanca leres halayan hayu urang mimitian nyuksruk galur anu kapungkur anu disusun ku para empu leres urang mapai riwayat zaman baheula anu direka ku para pujangga tinggi urang naluntik sajarah anu ditulis ku para wali pujangga anu bijaksana kanca leres yen geuningan lamun seuk dititenan dina alam pawayangan ku urang salarea kanca yen dina pawayangan teh geuningan anu sakitu lobana nganu silip sinir siloka anu dirimunan ku simul guareun urang salarea kanca malah geningan aya patula patalina jeung kewajiban manusia leres kumaha tah ulan yen manusia teh diwajibkeun tapakur tasakur jeung tadakur kadat ilahi robi pangeran Purwadumadi anu nyiptakeun bumi langit tur tapangeusina kanca leres ulan oge lamun seug ditetenan deui ku urang kanca leres kumaha tah de geuning antara wayang jeung manusia teh teu jauh bedana kanca leres kumaha tah ulan ngan memang aya nu ngabedakeunana antara wayang jeung manusia kumaha bentenna tah ade ari wayang mah usik malikna ku dalangna upami manusia ari manusia hirup jeung huripna gumantung kana ridho nu maha kawasa nya Allah jenenganana kanca leres ulan nu mawi urang salaku umat anjeunna lamun sekurang hayang salamet di dunia jeung di akhirat gampang kanca kumaha ulan tinggal jalankeun we naon anu diparentahkeun ku agama kanca leres oge sabalikna lamun sekurang hayang cilaka atuh tinggal jauhan we naon anu diparentahkeun ku agama kanca amit ulan sabab agama tara bohong agama tara sulaya agama tara jalir tina janggina kanca leres ulan oke salamet jeung cilakana manusia teh gumantung kana pola kalakuanana jeung gumantung kana niat-niatanana kanca eta nya kitu ulan aya paribasa melak hade moal jadi goreng melak goreng moal jadi hade kanca eta leres pisan kanca ulan eta mah itung-itung gambaran keur mimiti we hungkulnya kanca leres ade leres supaya ulah nyangkolong teuing kana waktu kanca mohon kumaha tah ade hayu atuh urang mimitian buka ieu pagelaran carita wayang teh kanca mangga kanca ulan kaula nyuhunkeun dijajabkeun deui ku sadayana kanca kanca ulan hayu jajabkeun kaula kanca mangga ulan
Sumaga urang tawit Kebudayaan kesenian jasana sanes kumaya pangkanya pahiduna masyarakat Bandungan Aturan warga seni Padalangan mere contoh yang atikan hanta ingkarat aturan munyangkana pangwangunan alah kurang pamubulan Seni Sunda Padalangan Sanesa Kedaratat Tanah Mungkin jadi ketenang Pamugi jadi penerang Atikan jadi dikanakan mereka rata jatuh di pamrika Saloya Seni mustika ning ati nu kalimpu nusuk Munurang eling wiwitan tangku laku sok maka aturan sagala urang Sukabumi sadayana rejeng kugeran alah PWJ sadayana dipirik sadinya gede gendino
Jawa Barat. asiknya seni pribadi. Aduh, alah ya, ayah Dedi. Dipiri gamelan Sunda. Modalan parakhian, Laku lampan utama saya budi kasasama karena papasten nerima tawis jami cep agon beragama pajaro pamubula mirip seni pawayangan budaya seni pribadi. Mi bandak ajen mandiri, nongkong koyak mi bandak ajen mandiri tekengnya diluli pajaroknya seni komo mun dicaci, seni komo mun dicaci budaya perlambang bangsa. Singlar tali wawang detia detia mangku prabon ya mangku prabon singlar tali wawang detia mangku prabon ya detia mangku prabon samya pada jajar pinara ya pada jajar pinara siwala salin sumabda salin Ilari di dopane
Sumia pingaipun gali Opiak wisa ingkang lokang jagat wisa ingkang lantri Gending jagat pramodito gending jagat pramo ingkang wayang-wayangan Gentur kang mangun catur goroh rene kamangun carita kacarios nyaeta di karaton